Para mitra urang lajengkeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Randa Beng Serat. Ieu dongeng karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-31. Sabada Mang Jaya ngahanca bagian ka-30, ayeuna Mang Jaya ngahanca bagian ka-31. Mugi-mugi urang aya dina kawilujengan para mitra sadaya atuh mugi-mugi para mitra dongeng-dongeng tiasa dianggo hiburan. Aya paribasa para mitra aya nu dianjing cai cenah. Naon cenah artina teh Mang Jaya aya nu dianjing cai teh? Maksud sareng tujuan aya nu dianjing cai teh, maksud sareng tujuan aya nu diarep-arep para mitra kitu nya. Aya nu diarep-arep gitu. Aya nu diincer atuh para mitra, nu ditunggu-tunggu sugan we ngahasilkeun cenah. Boh kana jodoh, boh kana rezeki para mitra biasanya aya nu dianjing cai cenah. Kunaon sih eta meni dek lihir we di dinya, da pure nu dianjing cai cenah. Si orang nu moher cenah. Ada keur kadeuketan nu moher, nu dianjing cai sih eta. Ayo we cenah ngulip di dinya cenah kitu. Aduh. Para mitra sadaya mangga atuh dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna Randa Beng Serat karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-31. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Beng Serat. Ieu dongeng karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-31 ngagamarkeun lalakonna nyaeta Nyeng Nyisari. Anu manehna hirup kadungsang-dungsang aya di kota Bandung kitu maksad sareng tujuan yangan karmin namung dugi ka harita teh acan kapenak. Mangga urang sami-sami hanca dongengna judulna Randa Beng Serat karangan Kiliksa dina bagian ka-31. Para mitra kaum dangu, baranggok sari rada ngajenghok harita teh keur nyarane kana tembok. Bari ngalamun mikiran nasib, Ari Yunus anu katara atoheun sabab nempos hari nu memang geus ceng. Kumaha geus mending kanyarina? Yunus nanya bari neuteup Ari Suryani. Geek diuk digireun Sari puguh we Sari ge asa kararago. Sae juragan? Sari gugup ngajawab ukur saperluna. Syukur atuh ari kitu mah kade ulah loba tinggeraknya, jeung ulah loba pikiran ngarah tereh cager. Cicing di dieu ulah tumamu ulah rek asa-asa atuh sajawa ti kitu ulah boga rasa ham-ham. Sabab kuringnya nyarek nulungan taya maksud lian nu matak ngarugikeun. Taku lantaran kitu kanya kuring kudu ditarimakeun. Duh juragan hatur nuhun. Hatur rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan abdi teh bingah kaliwat saking. Margi asa ditumu umur nanging abdi teh banget ku heran. Nah saha atuh juragan teh nu salaresna? Cek Sari ayeuna beuki wani. Da inget kana papatah Mang Damiri yang di kota kudu luas ulah satengah hate. Kekelanan nageus kuat ngobrol. Kiat juragan. Syukur ari kuat mah kieu nya. Kuring teh nu nabrak anjeun basa di jalan raya. Kuring teh tega nempo anjeun ngagoler di jalan. Bari dina kaayan tatu atuh terus diubaran sarta dilaporkeun kan wajib sangkan maluru kulawargana. Tapi depi kadanget ieu teu aya kulawarga anjeun nu datang. Tah kulantaran kitu kapaksa anjeun dibawa ka dieu tanpa badami heula jeung anjeun. Ari pokona mah anjeun kudu cager sabihara-bihari. Ari geus cager mah rek kumaha ge terserah anjeun sorangan. Tapi kuring aya maksud mun anjeun satuju urang jalankeun. Cek Yunus red ka pamajikanana. Siga nu menta kasaluyuan nu direret surti pok milu nyarita. Nya kuring teh aya niat rek nulungan ka anjeun ku jalan narima jadi pagawe di dieu. Kaparengan di dieu teu boga purah menyangu, teu boga purah ngepe jeung gawe sejen di rumah tangga. Tah kulantaran kitu ku anjeun kudu bisa dipikiran ti ayeuna mun satuju kalayan sanggup tinggal bebeja ka kuring. Tapi teu perlu dijawab ayeuna pokona mah asal anjeun nyaho kana tujuan kuring. Kitu para mitra sadaya ceuk Nyi Suryani. Sari ngahuleng mikiran caritaan Yunus jeung pamajikanana. Dipikir-pikir para wargi sadaya nya perlu napagawean ngarah aya jaminan pikeun eusi beuteung. Da ari teu digawe can pugu bisa dahar kawan tu duit teu boga. Tak kitu tah pek pikiran sing asak. Ulah kejot borosot jeung teu kudu getah sarupateun. Lantaran eta mah karek pamenta kuring nu cantang tuluyu jeung pamikir anjeun. Nganu penting pisan muga-muga singgera cager sakumaha sasari cek Yunus.
Hatur nuhun juragan, abdi bingah nguping kasauran kitu teh. Nanging leres pisan abdi teh teu acan wantun ngajawab ayeuna bade diemutan heula. Tema Sari Daryanaker. Tah bener kitu we nya. Pek pikiran sing asak ngan kuring titip kade ulah asa-asa. Ulah rek tumamu di dieu sing betah jeung marna. Mun aya naon-naon tinggal nyarita ka Mang Damirinya. Mangga juragan, hatur nuhun. Geus kitu mah Yunus jeung pamajikanana kaluar di ti kamar Sari. Teu wani loba-loba nyarita sabab ngingetkeun yen Sari can sehat pisan bisi namahan kasakit kanu keur gering. Ari Sari harita ngahulang mikiran nasib. Hatena bungah pacampur jeung susah. Bungahna peda aya nu haat mikanyaah ka manehna, padahal mah jalma nu teu hieu teu walahir carek paribasa teh mah. Teu kakak teu caladi teu aro-aro acan. Ari susahna hate Sari keukeuh manteng bae ka Karmin. Hayang buru-buru tepung lantaran datangna ka Bandung niat ngan hiji. Nyata neangan Karmin, tapi lamun kanyataanna kitu meureun kapaksa kudu nyaluyukeun diri jeung ka aya nu kaalaman. Sabab kaperluan dahar jeung bakal sapopoe perlu dipikirkeun nu leuwih taliti. Ku Sari karasa kalawan nyata teu boga duit mah sangsara. Cigana bener omongan Den Yunus teh aing kudu meunang ngapagawean. Sangkan teu susah dahar jeung sare. Sabab najan aing terus-terusan neangan Kang Karmin oge. Ari teu manghi dahar mah ripu. Cek Sari ngagerentes dina hatena tuluy narik napas jero. Hatena can teteg masih keneh cus-cos inget kana naon-naon nu geus kaalaman ti heula. Rai poe kasakit Sari beuki ngurangan, malah akhirna mah tatuna cager. Malah Sari geus teu betah cicing di kamar karasana kesel jeung sarumpeng. Dina jero saminggu Sari geus ngarasa yen dirina jagjag. Najan aya keneh leuleus oge saeutik mah teu pati dirasa, sabab ngingetkeun yen cicing di imah batur. Nyai, ulah waka segala dicabak bising karugdag, ceuk Mang Damiri dina hiji mangsa nyarek ka Sari nu keur ngumahan piring. Datos kiat Mang jeung menik asa kesel we cicing wae mah. Keun bae eta mah pagawean Mang. Apa Nyai mah resmi jadi pagawe di dieu kasebutna ge. Naon teh can resmi jadi pagawe masih kerja pasien Mang. Waduh makeun ku Mang we itu mah. Si Mang mah kawas di rumah sakit we. Ayeuna abdi teh sanes pasien nanging perawat. Cek Sari manehna tamah pangalaman. Nyaho pasien jeung perawat nyaho rumah sakit jeung sajabana. Oh jadi mah geus pastinya. Mang Damiri nu keur ngepel eureun heula mencerong ka Sari. Naon nu pasti teh Mang? Karasa ngadamal di dieu marengan Mang. Laras Mang abdi moal ka mana-mana, abdi moal hoyong babakti heula ka Den Yunus sareng Enden. Minangka mulang tarima ka jalma anu sae budi ka abdi. Margi abdi moal tiasa males kana kasayan Den Yunus, iwati ku jalan ngabaktikeun tanaga. Sareng neda kanu kawasa, sangkan kasayan manah Den Yunus. Ditampi ku Allah sarta dipaparin ganjaran nu langkung ageung batan jasana. Tah kitu Mang, cek Sari Daryanaker. Sabab ucapan nu kaluar tina ati sanubari. Bener pisan Nyai, syukur tuh ada boga pikiran kitu mah. Urang mah salah ku manusia kudu boga rasa rumasa kitu. Sabab ieu kabeh teh kersana Allah nu Maha Kawasa. Nasib hade jeung goreng kita kabeh asal ti Allah. Kitu deui rezeki nu ku urang katarima kabeh ge asal ti Allah. Ku kituna urang wajib muji syukur sarta kudu mulang tarima kanu mikanyaah ka diri urang. Nuhun atuh Nyai ari geus kaharti mah. Mangge ngarasa bunga kitu teh. Ai Mang ai Dan Yunus sok wayah kumaha sumpingna. Sok siang margi samudina ti kantor teh. Sok nyamper heula bojona. Ya kitu we kira-kira jam 3 atawa sok leuwih. Nah, aya naon kitu Nyai? Mang Damiri nuluykeun ngepelna ngawadul bari digawe. Teu guna naon hoyong terang we atuh. Ke pamito sumping abdi bade nyanggem perkawis maksad anjeunna teh. Oh, kitu keun we ku Mang urang tepikeun. Jadi putusan mah Nyai teh daek digawe di dieu nya. Muhun Mang. Syukur atuh ngarap Mang aya batur. Poe eta poe mungaran pikeun Sari ngalaman hirup di kota. Di imah gedong nu sigrong sing sarwa lengkep parabotna, manehna meunang luang jeung pangalaman anyar. Sasat diwarah jeung dididik ku Mang Damiri sangkan sagala nyaho. Sorena Sari ditanya ku Yunus jawabanana sakumaha nu geus diterangkeun tadi. Yen Sari daek digawe di dinya maksudna aya dua rupa. Kahiji mihapekeun diri, kaduana itung-itung mulang tarima kanu geus haat mikanyaah. Atuh Yunus jeung pamajikanana bungaheun pisan. Lantaran pamaksudanana teu gaplah. Sarta niat nu sakitu hadena ditarimakeun ku Sari. Nuhun atuh Sari, kuring bunga hari kitu mah. Prak da mimitian digawe ari geus kaduga mah. Urusan pagawean nanyakeun ka Mang Damiri, sabab Mang Damiri geus leuwih apal kana kaayaan di dieu. Hatur nuhun juragan, abdi nampi kana ieu putusan. Heuh nyape ke sing betah-betahnya.
resmi jadi pegawai Yunus Sari geus teu kagok deui manehna singernaker. Teu kudu diutuh etah mun aya nu teu kaharti sok nanyakeun ka Mang Damiri. Kabeneran Mang Damiri nyaaheun pisan ka Sari lantaran anakna nu geus eueuh asa kagantian ku ayana Sari. Gancangna carita para mitra. 2 bulan geus kaliwat pagawean Sari teu kacawad sabab rajin jeung rapekan. Tara musingkeun kadunungan ku Suryani kapake pisan malah nyaaheun asa boga dulur. Atuh teu matak heran mun pangabutuh Sari sagala dicukupan ku Suryani. Sajabati seubeuh dahar teh pake gegini, jaba duit dibere unggal minggu. Dina waktu anu sakitu singketna kaayaan Sari geus robah. Beda lamun dibandingkeun jeung anyar datang, keur mah aya bahan ti tadina boga awak sampulur rupa hade kulit alus. Atuh ayeuna kasipuh ku pakean kawantu awakna lingsing. Dadahareun cukup puguh we meni moronyoy lir ibarat emas nu kotor dibersihan. Bijil cahaya jeung pamor teu jiga-jiga wedalan kampung. Yunus jeung pamajikanana ngarasa reueus lantaran jasana teu gaplah bisa ngajait kana katunggalaan Sari jeung bungah deui sabab nu dipikanyaahna nyaho kana kawajiban. Tapi para mitra anu mulya dasar hirupna manusia teu langgeng dina hiji martabat. Sokeun aku owah gingsir anu hade tara salilana hade, nu goreng tara salilana goreng teu weleh aya parobahanana. Kitu deui masalah Sari teu salilana aya dina kasenangan. Ari nu jadi pasalna hari kapoe Ahad para mitra kaparangan Yunus jeung Suryani keur aya di tepas hareup. Jebul aya hiji mojang nu umurna moal jauh gesehna jeung Sari. Eta mojang giningna keur make dangdanan kota katempona jete panon meuni semu galak. Teteh, cek eta mojang bus katepas bali ralak lirik. Nyeh seuri bari nyolongkrong munyungan ka Yunus. Tas di mana Susi jeung meuni jeung saha ka dieu? Suryani nanya bari neuteup. Ari mojang nu disebut Susi memeh ngajawab diuk heula satengah ngabebeutkeun maneh kana kursi. Ngaja teteh dipiwarang ku papi. Aya naon kitu papi teu damang? Suryani reuwaseun. Sanes teh tapi itu teh di ditu nuju kuliah. Mu nuju mamean kamar sareng nambi di kapayun dakna. Aku lantaran kitu di dieu asa riweuh di ditu teh gandeng paciweuh kudu digawe sedengkeun abdi nyiapkeun kanggo mayunan ujian teh hoyong sepi, hoyong jempling supaya jong-jong ngapalkeun. Jadi kapaksa we bade ngiring heula di dieu nya teh sasasi mah dugi kareng kuliah tak kitu teh. Suryani teu buru-buru ngajawab. Manehna asa kurang wani pikeun mutuskeun. Da kudu aya idin heula ti salaki sedengkeun Susi kasebut anak bungsu. Ku indung bapana diogo adatna rada beda jeung Suryani. Pok Suryani nanya ka Yunus. Kumaha Kang kabidian pami Susi di dieu heula? Ih Haryani na make teu ngidinan. Apan Susi kasebut kula warga urang keneh pikeun akang mah. Boro-boro nu sifatna adi najan ulian ge ari butuh ku pitulung mah. Moal burung ditulungan. Komo deui da ieu mah Susi adi kandung Yani. Hartina adi akang keneh. Piraku make teu ngidinan? Cek Yunus Daryanaker. Nya nuhun atuh ari kitu mah Kang eta ge sanes teu ngartos nanging putusan aya di akang. Opek wae Sus. Ari betah mah di dieu nya, tapi wayahna di dieu mah moal cara di ditu sabab akang jeung teteh sarua pada sibuk ku tugas. Jadi mun aya naon-naon teu kudu daek prak sorangannya. Sawios da tos ka hartos atuh Kang, cek Susi atoheun lantaran diidinan cicing di dinya. Sanyana manehna teh bisa wae cicing di imah bapana dan ajan keur kuliah ke teu matak ngaganggu kana ngapalkeun. Dan nu digawe mah beurang bungkul tapi nu sanyana mah Susi teh punung. Dumeh boga kahayang can dicumponan ku bapana. Tapi Susi ngabohong teu wani wakca balaka kalanceukna. Ari pakean jeung buku-buku kumaha Sus geuning menilengo? Suryani neuteub hatena heran. Ih, ari teh apaan bili teu di-widian janten kanggo salieuna sareng buku-buku mah bade dibantun enjing. Nya teu naon atuh ari kitu mah. Sabot kitu Joal Sari. Nanggeui baki dieusi ku cai enteh jeung lalabuhna. Sok harita ditunda dina meja geus kitu leos deui ka dapur. Tirarat-reret ka Susi ari Susi meuni olohok. Manehna heran nempo Sari teh da bareto mah eueuh. Sanggeus Sari ka dapur pok manehna nanya. Ari eta saha teh? Sari purah ngabantu-bantu kana pagawean Mang Damiri. Babu? Ah, teteh mah teu wani nyebutkeun babu da tadi ge teu maksud ngababukeun. Ieu mah silih bantu we atuh teteh ngabantu ka Sari ku nu kasusahan. Atuh urang dibantu ku Sari tina urusan pagawean jadi istilah nu dipake ku teteh malain babu tapi pembantu. Tepat memang janten naminat pembantunya. Sami we atuh teteh babu keneh.
dapat dalmalan kitu-kitu kene. Nuhun upami di dieu mah tos aya pembantu mah meureun bakal anu ngabantu kana pada melan teteh. Mang Damiri moal aboteun teuing. Saterusna Yunus jeung Suryani katut Susi uplek ngobrol. Meni sagala dicaritakeun Susi jiga nu nyaan bunga hate. Padahal jero-jeroana mah teu panuju kana sikep lanceukna nu boga pembantu Pantarsari ngan teu wani kadadasieun ku Yunus bisi kasigeung hatena. Para mitra kaum dangu kocapkeun sorena Yunus amitan ka pamajikanana rek aya perlu ka babaturanana. Tina urusan pagawean Atudius init sorangan make sedan, Ari Suryani jeung Susi ngadaweung dina kursi di teras bari ngobrol ngaler ngidul. Teteh, nah teu lepat teteh milih babu teh. Susi teu euleum-euleum. Nyebut babu da keukeuh hatena mah teu panuju. Nah make nanya kitu sagala Sus. Henteu eta tuh teh asa teu merenah teteh. Teteh mah teu kagungan manah rangkepan, babari percayaan ka batur, babari leah hate, teu jiga mamah teteh mah. Susi can ngebrehkeun eusi hate nu sanyana. Hal ieu teh ngonang kapanasaranan pikeun lanceukna. Can ngarti teteh mah Sus. Kamana loyogna omongan Susi teh sok yen trekeun sakalian make nyarita kitu. Ih, teteh kudu maca zaman kedah ngeunteung kana pangalaman batur. Kieu kada teteh abdi gaduh sobatnya. Ngaranna teh saha Rina? Manehna boga lanceuk awewe, taya bentena sareng abdi sareng teteh. Dina ji mangsa lanceuk Rina butuh ku babu nyakeng ti kampung. Babu ngorak keneh teteh tur tegeulis deui. Mimitina mah memang teu naon-naon tapi lami-lami si babu teh kurang ajar. Ngalayanan salaki lanceukna Rina. Duwi ka aya kajantenan anu matak aeb si babu teh pokona malah hamil akibatna rumah tangga janten berantakan. Itu sanes dongeng teteh kenyataan. Tadu masar kana pengalaman batur teteh sing waspada. Ulah gagabah milih babu bisi Kang Yunus kagoda. Suryani ngartieun ayeuna. Naon sababna Susi nyarita kitu tapi Suryani lain budak leutik. Geus dewasa boh jasmanina boh rohanina geus moal kapangaruhan ku adi nu kasebut atah keneh. Susi eta keterangan hade pisan ku teteh ge katarima. Nun atuh teteh abdi mah nyaang ka teteh teh. Susi marah mai asa dipuji ku lanceuk jeung asa kapake padahal omongan lanceukna can anggeus. Tapi perkara eta mah ulah dijadikeun patokannya. Pikeun nangtukeun pilihan pembantu. Sabab jalma teh teu sarua Sus. Jeung deui kajadian sarupa kitu teh moal tumiba ka unggal jalma. Sabab jalma mah najan buukna sarua hideung oge ari adat jeung pamadegan mah beda-beda. Utamana dina budi pekerti jeung kaimanan moal bisa disaruakeun. Tah kulantaran kitu Susi ulah hariwang. Pilihan teteh jeung Kang Yunus teu nyalahan. Tepat pisan milih sari buktina memang kitu. Teteh mah ulah percaya teteh sabab babu rerencangan ge ari anyaran mah nya bageur jeung kapake tapi lilia mah kitu ngalunyak. Eta teh ngaranna teu pager iman, teu kuat nahan gogoda, teu tahan uji akibatna cilaka. Mun tapi kumaha mun Kang Yunus teu tahan uji teteh? Kumun Kang Yunus kagoda saha nu rugi pan teteh. Abdi mah ngabejan so teh pakat kunya awe ka teteh bisi rumah tangga nu tadina tentrem janten burak-rakan. Cek Susi tetep nyekel pamadegan. Lantaran saknyana manehna sirik nempo dedegan sari jeung tegep jeung geulis. Cacakan pakaian basajan atuh komo mun didangdanan, Susi ngarasa melang bisi Yunus kagoda ku sari. Teteh mah bungah boga adi sakitu belana ka teteh. Tapikeun kaboga pikiran anu sakitu alusna. Tapi pokona mah ulah kaleulebihi nya. Bisi ngabalukarkeun kariweuh di akhirna. Jadi samemeh aya kajadian pokona mah teu kudu boga anggapan kitu, cukup ku ningkatkeun kawaspadaan. Teteh leres kawaspadaan kada ditingkatkeun tapi sing emut teteh. Jalmi mah aya apesna, aya balangahna, aya pohona, aya naasna. Da teh kada diemutan, bilih dina mangsana apes urang cilaka. Memang teteh mah tiasa teras-terasan ningkatkeun kawaspadaan. Tapi kumari Kang Yunus, apan misah raga misah nyawa, teu tiasa dikenalikeun ku teteh, coba we emut sekali deui. Abdi mah ngartosan we, samemeh aya kajadian nu teu dipiharep. Pokona mah aya paripaos sedia payung sebelum hujan teteh, kedah waspada pokona mah. Jadi pamanggi Susi kumaha atuh? Suryani jiga nu rek kapangaruhan pamadegan mimitina luntur. Mumpung can aya kacau kau gorengan leuwih hade si Sari teu eureunkeun we ngana urang salamet, babu mah reuay, babari loba gantina. Abdi sanggem milarian mantuan milarian nu jujur, nu singer, sonagar, nu ngota jeung ngarti kana tugas. Tapi Sus milih jalma jujur teh hese, sabab kecap jujur hese ditempona ku panon lahir. Kudu kanyahoan heula pagaweanana nu nyata. Jadi ulah gagabah da teu gampang yang anu jujur teh. Sedengkeun Sari mah geus kanyahoan jeung geus karasa ku teteh.
Jadi teu satuju pami si Sari dikaluarkeun teteh? Henteu teteh mah. Jawab Suryani tandes. Naon sababna? Teteh boga alasan nu kuat jeung kaharti ku akal. Kahiji mun Sari dikaluarkeun tanpa alasan nu tepat, bakal goreng balukarna. Bakal ngaragrakeun martabat teteh jeung Kang Yunus kaduana teteh moal waka ngayakeun tindakan naon-naon mun can aya bukti. Katiluna hese neangan gantina. Sabab ari geus kanyahoan pagaweanna mah. Kaopatna teteh teu boga hak sabab Sari meunang neangan Kang Yunus. Ceuk Suryani. Bari pepeta para mitra sadaya nyarita tandesnaker. Atuh Susi ungut-ungutan geus kitu pok nyarita deui. Nu kalimana nari kana perhatian abdi teh. Tadi teteh nyaurkeun si Sari teh kenging neangan Kang Yunus. Tapal badi teteh kedah waspada sabab ieu teh kemang-kemang pikasusaheun. Mungkinna bakal jadi buah. Kahariwang abdi bakal jadi kanyataan. Teu bisa jadi Kang Yunus mah lain lalaki ngaco, sus. Abdi mah reueus kudu lanceuk satia ka caroge, turutaneun tapi jiga sakali deui nya sing waspada teteh. Sabab teteh miara anak singa. Nu jagana mun anak singa geus gede eta singa ngarekep ka urang. Ceuk Susi teu asa-asa nyaritana. Suryani beureum beungeutna teu panuju kana omongan adina. Susi, maneh boga hak nyaringan jeung ingetan ka tetehnya, tapi teu meunang nyarita kitu. Nuduh hiji perkara tanpa kanyataan. Bakal ngarugikeun jeung ngabahayakeun. Eta asup kana pitenah. Ari pitenah leuwih jahat. Sing inget Susi. Susi teu nemalan. Manehna ngarahuh para mitra bari nyarane satengah dibantingkeun. Susi jamedud perasaan kasigeung ku omongan lanceukna anu teu narima kana kahayang manehna. Atuh sajongjongan mah jempe taya nu nyarita naon-naon. Di luar geus reup-reupan panon poe geus milila suruh. Lampu taman jeung lampu-lampu sejen geus sarurung harita geus wancina magrib. Mang Damiri geus bebersih di samping sarung make kampret bodas sarta di kopea. Ari Sari keur ngadeluk wiridan. Sabada ngalakonan salat magrib manehna teu kenat-kenat ngadua sangkan dipaparin jalan pikeun ngahonta cita-citana da tetep hayang tepung jeung Karmi. Ya Allah, Anjeun Maha Uninga, Maha ningali kana gerentes hate jalmi. Mugi Gusti ngabulkeun kana sagala rupi doa abdi. Mugi-mugi sing engah ditepangkeun sareng Kang Karmi. Jalana mah wae kumaha wae Gusti. Kitu di antarana doa Sari ka Allah nu Maha Murah. Sabada rengse wiridan Sari kaluar ti kamarna rek nyayagikeun pikeun dahar sore. Baranggok jeung Mang Damiri geus miheulaan hideung nyayagikeun da Mang Damiri geus tuman migawe eta. Oh, geuning sampir beres Mang, punten ngarepotkeun Mang. Cek Sari bari nyayagikeun elap jeung cai keur kokocok. Ulah salembang ilah pagawe nu ieu mah tanggung jawab Mang. Ya tanggung jawab duaan pokona ulah silih andalkeun we aku dua silih bantu kitu. Nuhun atuh Mang, tapi ka mana Den Yunus? Ka teuing Mang itu nyaho. Dari naon kitu Nyai? Henteu meuni asa ti iseun we. Memang nya lah ti iseun itu aya Den Yunus teh. Tapi sakuduna mah ieu mah tambahan euteun. Lantaran katambahan deui jiwa. Apa Den Susi di dieu cenah maturan rakana kitu? Ceuk Mang Damiri bari memeres kursi. Eta teh raina Enen atawa nepi raina Den Yunus? Raina Enen anjeunna sakolakeun di SMA kelas 3. Oh, dupi kawitna di mana Mang? Hari di itu di Maleer dengan langkah ka dieu ukur setahun sakali we di lebaran gitu. Tapi saperasna da judasnya Mangnya. Katinggal nama kitu. Benten sareng rakana. Kitu Nyai lah. Da jalmi teh sami atuh awi sadapur ge tara lempeng kabeh kitu. Sok aya we nu wengkokna. Kitu ceuk paribasan oge. Kosrak sana lempang dina ubin. Atuh jep harita Sari para mitra jeung Mang Damiri jempe teu waranieun ngupat dunungan. Jol Suryani nyampeurkeun harita teh poknanya. Keur naon Mang oge Sari? Aju nyiapkeun ka tuang nen. Atuh turuban heula dahar mah engke ngadaguan Kang Yunus. Mangga nen dupi nen Susi angkat nen. Henteu itu aya di teras keur niis cik pangmawakeun cai asa kerang ka hareup. Sakalian jeung goreng suuk anu meunang tadi. Mangga nen. Eta sok Sari kan itu pangmawakeun. Suryani ngaleos ka hareup nyampeurkeun Susi. Ari Paroman jadi nguyung lantaran teu sapamadegan jeung lanceukna. Ari Sari buru-buru ngabanyayagikeun pamenta dununganana tuluy dibawa ka hareup. Barang Jol Susi keur baeud red ka Sari neuteuk beungeut rada lila. Nyel harita teh para mitra. Susi beuki amek. Asa aya jalan keur ngabudalkeun ka keuheul. Harita para mitra. Barang atuluy nyarita. Dasar babu kampungan, abu kanyaho pisan.
Pira aku kudu dikodok ku susuk teh make sendok atuh. Sekalian yang piring pisin. Ada pisannya. Bari molotot kasari puguh sari meni ngarenjag. Da puguh salila di dinya para mitra sadaya kakara ayeuna manggih sora anu heuras. Harita teh keur nyekel cai teh sacangkir barang ngagebeg cangkir goyang caina keplok cret kana rok Susi. Haok para mitra Susi ngamek aya kana. Wah, aya jalan komo meuntas atuh para wargi sadaya. Kumaha atuh Susi harita ana gorowok teh nyarita. Sari, si teh ngadaleh teu. Ah digawe teh nya mun itu belegug pisan dasar kampungan si ajalma kampungan. Bari teh peperekat. Siga nu hayang nines puguh sari beuki geumpeur. Berak daku cai teh jeung keler geus kana meja pok nyarita. Hapunten Nen sanes dihaja. Hapunten mata sia deuleu. Rok kami baseuh ye. Susi ngajengkat. Bus ka kamarna maksudna rek disalin tapi manehna kakara inget yen teu mawa salin atuh beuki amak we. Teteh. Susi ngagorowo. Aya naon Sus gogorowokan siga di leuweung we. Suryani nu tadi bengong nyampeurkeun. Manehna kaget nempola lampahan adina nu sakitu kasar jeung garihalna. Rambut rok nu biru teh nu kapungkur dianggo ka pesta. Ceuk Susi bari camerut. Beungeut semu beureum. Nya anu saja dina lomari eta mah geus eueuh. Dikamanakeun teh piraku dikaluakeun. Lain dikalu dijual kaloak tapi dibikeun ka Sari. Barang ngadenge kitu Susi beuki amek. Mun kongang mah hayang ngrekeb ka Sari nu dianggap cucuk rungkang di imah eta. Tapi teu kungsi ari kitu petangan ukur ngageremet dina hatena. Teteh mah nya keneh ka babu batan ka abdi teh. Leos Susi ka kamar lanceukna. Ngobrak ngabrik lomari neangan keur salin. Sanggeus manggih rap dipake ari nu tadi kakeceretan cai dilaan. Tuluy dijingjing dibawa ka dapur bari jamotrot. Sari, seuseuh si ayeuna keneh buru-buru. Leungeun katuhu ngalungkeun ero kana beungeut Sari nu kenca nulak cangkeng. Puguh Mang Damiri meuni calangap bakat ku heran. Rek ngomong tepok komo Sari mah teu bisa nemal tina awahing kureubas. Rok Susi dirawu tuluy ngusap beungeut. Ayo seuseuh ayeuna, garingkeun buru-buru. Piraku si atuh nyaho kami teh teu moal keur salin belegug sia. Mangga Nen. Sari ngageter beungeutna pias. Susi nanaonan teh ulah kitu Susi teu pantes. Keun isukan deui nyeuseum mah aya waktuna pila kadar salin. Milihan baju teteh nu jeunna. Suryani kapaksa ngomong sabab teu panuju kana kelakuan adina. Boga babu di ogoma lah nyaluntang kena teteh. Susi ngajengkat ka tepas. Hatena man tegeg ambek nyedek kana angen akibatna jadi seueul. Gek diuk setengah mebeutkeun maneh. Kaayaan di imah Yunus nu tadina ayem tentrem, ayeuna robah jadi hareudang bayeungjang. Loba pika hariwangeun nu ngarasakeun hal eta lain Sari bae tapi ge Mang Damiri jeung Suryani. Nupang bingung nama Suryani, kaditu kumaha kadieu kumaha kasarinya ka Susi da adi. Aya-aya wae pikiraneun teh na ari Susi bet kitu-kitu teuing ngalampahan teh. Dasar budak diogo jadina teh kitu ye. Suryani ngupat dina hatena. Tuluy nyampeurkeun ka Sari nu harita geus aya deukeut di kamar mandi. Ngagusrek nyeuseuk rok Susi. Sari isukan deui nyeuseuk mah ayeuna mah lain waktuna. Sabios Nen namung hiji. Sari tetep nyeuseuk. Jalankeun perintah kuring sabadi teh di imah nu kawasa teh kuring. Geus ulah dituluykeun isukan deui beurang nyeuseuk mah. Lain waktuna aya kieu nyeuseuk teh. Suryani tandas nyaritana. Sari nurut ari ngadenge kitu mah. Harita keneh seuseuhan teh dikeuman dina ember. Tuluy diuk dina bangku deukeut lawang ka dapur. Hate Sari nyeredet peurih mun ras inget kana kekecapan Susi nu karasana garihal pisan. Ngan untung kasedih Sari kaupahan ku kanyaahna Suryani. Geus teu kudu dipikiran Susi mah hampuraeun da bolon keneh. Can boga luang jeung pangalaman. Sawios Nen abdi mah teu geuneuh teu maleukmeuk sakitu mah jamal. Sareng nade daleres we kalepatan abdi teu taliti dina ngajalankeun padamelan. Teu kudu jadi pikiran keun bae da moal naon-naon pila kadarkeun aku cai ente. Moal mata kotor kawas kumangsi. Suryani ngaleos ka tepas nuturkeun Susi nu geus ditata dicicing di dinya. Jamotrot bari kekerot hatena jengkel pikiran rungsing. Pangna datang kadinya teh tadina mah hayang tentrem hate tapi kalah katambah riweuh. Susi kajadian bieu ulah dilampahkeun deui nya. Salah eta teh sabab sarua jeung teu boga rasa kamanusan, teu boga rasa rumasa. Kade ulah sakali-kali deui teteh mah teu panuju. Ceuk Suryani nerang terang-terangan ngebrehkeun eusi hatena sangkan Susi teu ogoan. Abdi ngartos teteh tapi teu aya hak kanggo marentah si Sari mah.
Margi ari sari teh kaing milarian Kang Yunus pan. Lain kadinya losna Susi teteh mah ngadidik ka hideuk. Sangkan Susi diajar dewasa. Diajar ngamalkeun pri kamanusaan anu ku Susi sore isuk dibaca. Kadenge jeung karasa pelajaran di sakola kudu diamalkeun di kulawarga. Kumaha carana ngahormat sasama hirup, kumaha carana ngahormat sasama manusia, jeung kumaha carana hirup kumuh di masyarakat. Susi kudu diajar bergaul nu wajar, nu bener, nu luyu jeung ajaran agama katut nagara. Atuh memeh Susi tu terjun ka masyarakat. Susi kudu apal heula cara bergaul di lingkungan kulawarga. Contona sikap Susi terhadap ka diri sari kumaha. Sikap dunungan ka pembantu kumaha. Ieu kudu diaji, dilenyepan jeung diamalkeun ku Susi. Jeung di kudu inget sari jeung Susi pada kaum Hawa nu ku Ibu Kartini geus diperjuangkeun satekah pola sangkat harkat da jeung darajatna satata jeung kaum Adam. Taina geus laksana wanita jeung pria geus sajajar luyu jeung ajaran agama Islam. Ngadengi caritaan lanceukna nu panjang lebar Susi nyarita deui. Kalau mana luyuna na make mamawakan ajaran agama segala. Susi baheula zaman jahiliyah di Arab darajat awewe teh kacida rendahna. Nepi ka aya kajadian orok awewe dikubur hirup-hirup di ruang kerepes teh kasebutna ku bapana sorangan. Lantaran ceuk anggapan maranehanana boga anak awewe hina. Tapi sabada datang agama Islam darajat kaum wanita diangkat. Leuwih luhur batan lalaki. Nepi ka aya hiji katerangan we telakeun yen surga aya di handapeun dampal suku indung. Ari indung apan awewe, ari urang apan kaum wanita alias awewe. Kudu ngarasa bagja boga darajat nu luhur jeung kacida dihormatna ku ajaran agama Islam. Taina lenyepan ku Susi. Urang sarerea ngaku agama Islam, sari Islam, Susi Islam, teteh ngaku Islam. Jadi darajat Susi jeung sari sarua. Nu beda nganasib jeung kedudukan wungkul. Susi mah dikadarkeun jadi awewe senang, sagala aya boga kolot, mampu ngabiayaan sedengkeun sari dikadarkeun jadi jalma anu susah. Nu kudu meres tanaga pikeun nyumponan pangabutuh hirupna. Sakitu bedana dari harkat jeung darajat mah sarua. Nya teteh babu mah tetep babu teu tiasa disaruakeun jeung dunungan. Memang babu jeung dunungan mah beda, moal bisa disaruakeun. Tapi sing inget, nu kudu dipandang teh kaumna sarua pada kaum Hawa, kaum wanita. Pangna Ibu Kartini totorojolan hayang ngangkat derajat kaum wanita teh. Apan ulah aya kajadian kieu. Ulah aya penghinaan ka hiji wanita nu kaparengan nasibna jiga sari. Nah saha nu ngahina teh da Susi mah teu ngahina ka si sari. Nyarekan sote bongan we pagaweanana goreng patut eueuh kanyaho. Teu sopan jeung gagabah, cik Susi tetep teu narima kana papatah ti lanceukna. Pikeun ngomean nu salah jeung kurang nyugemakeun lain kitu carana. Urang kudu inget kana padoman urang nurutkeun aturan pamarentah. Coba baca jeung lenyepan eusining Pancasila tuluy amalkeun. Mun geus ngarti jeung daek ngamalkeun eta moal aya kajadian jiga tadi. Susi teu nemalan parawargi, manehna ukur ngarahuh narik napas jero. Dina hate gegelendeng ambek kalanceukna nu terus-terusan mihak kasari, nu ku manehna dianggap babu goreng gawe. Susi ngarti kana omongan teteh, ngartos. Rek dirobah kalakuan nu jiga tadi, bade. Jawab Susi ngabohong, padahal hatena mah tambah keheul kasari jeung kalanceukna. Nya syukur ari kitu mah urang ka jero. Ulah loba teuing angin bisi asup angin. Nu akhirna isukan teu bisa sakola. Suryani nungtun adina diajak ka jero imah. Tekung silila gerung-gerung aya sedan datang, tuluy abus ka garasi, cerut Yunus turun, tuluy ka imah. Mung hanyakal waktosna sehet.